Keberangan segala bisa marah ya Pak Jimmy ya. Iya deh alarm segala pakai teh hirup. Pusing. Lain gejel, sama salah banyak nih teh jelema. Geus tangguhan bae sih kok. Tangguhan sungut aing sasa main ngopi. Si mah yang buru-buru mah nitanya na. Lu bacot saja. Geus tangguhan kedeungin datangnya na. Aing mah. Dak ya kopina. Pinter kan Jel? Iya mah lain pinter, goblok. Ih, pan sari mah malah rarapat sih dak. Soalnya aku bego-bego teuing ki, dia jalan ke omlok kuing. Ih, pan sia gitu. Pan dia geus meuli kopi. Oke, bener kopi nama atuh maksudnya diseduh, atuh ai atah ki menyeduh di mana? Oh, maksudnya kopinya diseduh. Wah, motor mah aya kuncinya disumputkeun ku bae. Bah. Kalau orang kayak hayang nongkrong mau motor cara batur, anak hiji ge prit jasa, lupain lah nongkrongan. Aya bae, aing geus ganteng-ganteng make Twitter dek nongkrong, tanghilik mesin cai. Paling ieu mah keranan nu teu on off. Rodia, lu dari cowok yang berempat itu pilih yang mana? Siapa aja, Pi? Pakai nanya siapa aja. Aduh kan gua mah di rumah bae, Pi ya. Makanya gua nggak tahu apa yang lu maksud. Apa lu maksud? Cowok maksud gua mah. Iya, gua juga tahu maksud lu cowok bukan cowok. Iya, lu dari 4 cowok itu lu pilih yang mana? Iceng, Gelani, Iki, Bleko. Pi, makan seblak enak nih. Aduh, lu mau kan makan seblak? Ayo. Sialan lu. Aduh, mudah-mudahan Pak Jimmy teu marah ya. Ma izin ke Parawan ieu tah ngecek mesin cai doang. Mana Ceng? Mana Bella? Pan ngajawabna kitu amat. Setra aing, sungut-sungut aing. Aing ge nyaho, da ka mana sih ya? Udah tanya bae sia Meng lah, parusing aing. Ya, Ceng, orang-orang pusing segala. Ini kos aing ya, kok pusing. Lah, teu percaya ngomeng, saya buka pusing, pan sampe jelema kurang saleter. Sia nyebut ka aing kurang saleter. Sia 3 letter. Ya ada saya Meng 3 letter, lo batuing atuh. Sia sorangan bae Meng, bebene sia ka mana? Pan piceng nyahuan aing boga bebene. Nyauti sa sia Ceng? Nyauti mana orang sakampung geus nyahuan bebene sia. Lu bener sia Ceng. Ya bener lah Meng, manya teh aing ngabohong. Lu bener sia Ceng, aing bege teu nyaho. Emang ngaranna saha? Ceng nyaho Meng. Tuh hayang lah. Eta Samsudin bebene sia teh. Ja ada sia Ceng, bejakeun ku ka Samsudin. Meng, geus aing keur kareres terberen motor ka bae. Aya bae ban piledekeun. Pi, bukan apa? Lama nih. Ja ada dong Mang Sures, leumbak teh nyeuleuh-nyeuleuh. Sia nu teu nyeuleuh mah. Orang-orang buta. Buta di dinya tah kacamata tukang las dipake. Ya, teu boganya pake ngaledek segala. Wah, ngaluyah kacamata kos itu mah. Di ka mana sih buburan jasa teh lempang? Bisnis aing Ceng. Di ka imah Pak Jimmy. Nu bener Mang bisnis, meunang teu urang ngilu. Ai, boleh bae aing mah. Asik. Cenah nu komeng teu. Waduh, mun dibere nyaho ku aing komeng nu untung ye. Ceng. Neuleun teu. Teu nyaho Mang, komeng mah es meureun. Duh, Meng, komeng. Beak atuh rezeki di hesan baik itu mah. Terus iraha Mang. Ayo nak. Atuh Mang. Ayo beruntung saya lu jeung aing mah. Bejakeun saya Ceng ku aing ke Samsudin, Arnold diledek. Ceng, ieu lamun tembus urusan. Aing kena kolisa obatnya mah kabeuli Ceng. Bener Mang. Ih, saya mah teu percaya tuh komeng saking ngeunah-ngeunahna ieu jeung aing. Nyana aya molor bae tuh panggeunahan. Mang anu bisnis naon sih? Hayang nyaho bae sia jualan rentah. Hayang nyaho bae. Ki, saya mereka bilangnya salah, cuma pelajaran meren. Ah, siapa kok nanya pelajaran, nyana mau nyaho-nyaho acan. Kedeng Jel, kumaha orang tes bae, setuju tes ya? Terserah sia kok lah, nyerah aing mah ka jelema kos kieu. Ki, hiji tambah hiji beraha? Ya ada sia nanya nu kos kitu. Awan we deui emang. Jawab pula be atuh kos begug bae sia. Ya ada hiji tambah hiji mah tah sia duaan. Bisaeun kok. Ja bener tes sia nyahoan. Aing pinter kan? Semel. Kok beleceng mananya? Molor meren nih, di nyaho aing. Wis Neng. Ya, gudang garam merah manggil. Mau kemana sayang? Sini gabung. Iya baby, mari gabung sama AA. Idih, nongkrongnya juga nggak punya apa-apa segala manggil. Ya Neng, nongkrong sama cowok mah emang gak ada apa-apanya. Sini aja dulu Neng, nongkrong dulu baru ada apa-apanya. Modus. Sia sih kok, mangan tabot nggak serem-serem. Kita iki begitu temelas. Mana kan aing sih? Ya, itu mah kalau malam gua udah mau tuh gabung.
Nges satu lah saing salahkeun. Mending ke warung kopi bae, sama bener ditanya nama. Sama dak aing deui nu dibenerkeun. Yo, iya Ceng, gimana yo? Assalamualaikum. Partner bisnis. Masa lo bawa pak kieu? Bos ngeler meureun di mah. Assalamualaikum. Jem. Jemeng. Samsudin datang ya. Telat meureun mang panu bae. Aya penangis janjian. Assalamualaikum. Jem. Geus mang geus 3 kali meureun. Masa sih Ceng? Amun aya mah ngajawab meureun mang. Waduh, cilaka ya mah Ceng. Barina tuh, didinya nu boga bisnis datang teh tepat waktu. Bogo aing tas ulin di Mahrangda, jadi kaburangan aing. Eta tah garis serangda, karasa tah akibatna. Terus kumaha Ceng? Ieu kudu ka mana urang? Atuh teh nya urang mamang nuturkeun mamang. Waduh. Kumaha ieu nya? Lah urang teh percaya ye mun di imah bos. Pan sakitu Ceng ka bos aing. Atuh tadi gawe cenah mun tembus kabeuli kalau dasar opat, masa di imah bos jualan opak. Wah, nu bener sih Ceng. Bener tuh jelek ka tukang opak kabeh. Wah, nipu aing yaki-yaki. Ai heuh Ceng. Iloknya pindah imah teu bebeja ka aing. Waduh. Lah, dia doang bisnis nongkrong mah teh jadeng, balik aing lah. Ai, tungguan aing tuh Ceng, tungguan. Ceng, tungguan aing Ceng. Gimana tuh Samsudin geus 3 warung eueuh bae. Nu geus ge lamun eueuh kieu pasti bisnis ya. Kapok aing tak aki-aki laga doang. Aduh. Jimmy sagala ieu. Piceng ninggalkeun aing. Waduh, kudu ka komengan nyara ketongkrongannya na ieu. Aduh. Din, tega sia ka babaturan. Poe ayeuna mah. Ceng, kabangetan sia nu katibuk awas ya kowe. Geunang sia di dieu. Rengarang lagu, ti mana bae sih kara kajeleuan? Nanya aing ti mana sia kepo. Ngajak bercanda. Urang ge nyaho, tidinya tas di mana? Sotoy sia meng. Emang urang teh nyaho. Bisnis kan? Ih, pan komen geus nyahoan. Tuh, ngomong sorangan. Panyahoan kan? Lah nggak bohong. Dikulub kowe engkos tutut. Heuh meng, tapi gagal. Lebok, gegares ta bisnis. Lah ilah meng, sia sakitu ngadatna si ka aing. Jelas ngadat lah. Geus mah aing tadi diledek ku Piceng. Hah? Ledak Piceng. Bener sia. Bener lah. Aing disangka bebene sia. Sakampung geus nyahuan kabeh. Kumaha teh henek aing. Ih, meng, sakampung. Konyol amat teh Piceng. Mangkana mang. Kumaha teh henek. Enggak, sudah dipikiran. Tadi kayaknya jeung aing. Nu bener tas di mana? Imah Pak Jimmy. Tuh. Bisnis mah teu ngajak-ngajak. Malah Piceng nu diajak. Aing buburuan, meng. Lain bu ngajak sia. Di jalan aing papanggih jeung Piceng. Terus malah ngajakan nyana. Aing nanyakeun ka Piceng, cenah sia keur hees. Enggeus nyana kau nu diajak. Alah modus. Mang dasar bu ngajakan aing. Ih, meng, pan tadi aing geus cerita. Bisnis nama aing ge gagal. Aing nu hendak ditinggalkeun ku Piceng. Kan bisa ditinggalkan gitu. Kumaha caritana? Teu nyaho, meng. Tiba-tiba eueuh urang ngubar-ngubar bogahna teu kakepung. Hati-hati siang. Berarti poe ayeuna nyana geus ngaledek urang duaan mang. Oh, kajen, meng. Kayak kita budak kena apesna. Amin. Meng, cedek ilu mah jeung aing. Ka mana mang? Biasa, meng. Kayak maki amil. Ya ilah, emang eta urusan can beres-beres mang. Ih, encan, meng. Kayak geus beres pakai dibere nyaho. Lah girilan kayak maki amil ngajak aing. Bung lah aing dek balik lah, lapar. Sabodo tuh lah. Duh, minum teh jus kayaknya enak nih. Ya Allah, diairin enaknya tenggorokan nih. Jadah taki-aki kayak doang kabeli kalau sel opat. Bos nama tukang opak. Jangan deng lah nutupin nyana. Bisnis non goa doangan. Aduh, produk halal nih lewat. Mau kemana mah? Hah? Bilang apa lu tadi bang? Bilang mama. Mama. Nggak salah kan? Salah lah. Terus pengennya apa? Lu pengen tahu maunya gua? Asik, mau dong. Tuh, starting lu terbuka. Aduh, Anak muda dasar kayak doang. Starting terbuka. ay izin jasa ibu ya. Dan, Bilang apa lu tadi? bang, Oh iya bang. Peng Iko. Isinya. Temu
Ya kan.